Bebesanan Kang Ibing jeung Mas Sastro dirah-gerah ku bintang tamu Ajat Sudrajat. Ngenjing perantos ngudang ki nujuk naon iki teh? Wis, Mas Sastro sugan teh saha? Cumoon. Di mana itu, Mas? Nyetak kieu nya abdina teh kenangan anjing, anjing teh anjing ngerti ngalungit. Leungit kumaha tuh? Cumoon manawi kitu nya teh abdina teh kitu we, tadi teh ngudang kitu nya ngudang rulaket. Ngancing abdin teu aya. Menawi ka dieu gitu tak bisi we ieu ngecemplung kana balong punten kitu pangubekeun gitu ieu mah. Is monya kita tadi ge kuring mah di dieu nungguan balong eueuh anjing eueuh naon? Entong gitu atuh ieu sing ngawatosna we ka abdi atuh. Nyakeun ke urang teh aing ngabedahkeun Mas lah. Aduh, entek puku atuh abdi kedana meureun ngajantengan di dieu we meureun nya. Ah da moali lah atuh bulan hareup ge dibedahkeun. Aduh, sanes ieu melak lauk naon ieu? Nya eta ari melakna mah ieu teh melak lauk emas. Cuma apa? Asa ente rumah abdi mah melak lauk. Is lain lauk emas teh lain Mas Sastro lain Mas maneh. Cuma jantenna ke kumaha teh cek. Ieu mah. Hah? Cek sia teh kumaha eta? Eta jeung sia-sia atuh. Cumoon ieu mah. Bapak kitu. Ieu nyaeta bapana abdi teh leungit we. Sarua jeung anjingna teh kitu. Lain ieu teh Mas. Nyata kuring teh keresep ngabalong. Cumoon kerajinan we nya ieu mah. Lain kerajinan, rajin meureun. Cumoon ta eta tuh salah ngomong wae ieu nya. Urang teh keur melak lauk ieu teh Mas. Cumoon. Dipelakan kamari teh lauk emas. Dipelakan nilem. Cumoon. Beak ah kamari mah lieur, pelakannya betok. Aduh, entuk kira-kira eta bedog tiasa di balongan gitu. Ih, lain bedog. Di mana ya nu melak bedog? Betok. Cuma ngabetok gitu. Ya, dari kulau emas masuk banyak ku sero. Taknya gitu sorok tiasa gitu nya. Aduh, untuk sareng kita sorok. Mas lila-lila mah kuring dialungkeun ka balong. Cuma kumaha? Lain soro, sero. Oh, cuma sero teh nubekeun kana lauk lah. Oh, jantan si lauk teh di kananku sorok gitu. Nya, cuma terus atuh mata. Beak lauk ari kieu mah. Lain eta Mas, eta jeung naon atuh disebut? Padahal mah nya upami kitu mah atuh atos we upami ente resep anak lauk mah pelak naga di dinya ta. Jika anak resep eta. Sumuhun. Lain ai Mas tos di mana teh? Apa nabi teh geus ngomongna ka sia gitunya. Jadina teh abdi teh keur neangan anak anjing gitu. Lain. Cumuhun. Ieu mah masa cing atuh da kolot. Cumuhun. Aya teh make sarung disinglitkeun ka luhur eta geuning ka handap teu make naon kitu. Aduh kailapan ieu panginten ieu bogona we hoyong ningal lauk. Ieu mah bogo dugi kaki ieu make hayang ngalojak apunten lah ieu nya atuh henteu sangki ieu. Cing atuh ngarakeun. Lain ieu teh Mas asa kebeneran ieu. Wis kebeneran anakku mah. Urang wawuh tiba heula. Atuh cumuhun pan urang teh tos lamun pan mah geus sarapan karib kitu nya. Nya. Emas jeung kuring teh diparengkeun rek bebesanan. Itu buku-buku siapa mah make jeung aya naksir ka anak urang gitu. Lain kitu anak kuring. Ajat. Kapan jeung anak emas? Oh, si ngajat. Paingan minang leungit eta urang anak urang si Ponirin. Lain Ponira. Ponira. Oh, eta ingetan anak urang teh kitu da ari kerutikna mah eta teh disebutna si Jenang atuh. Anak urang teh si Ponira, si Jenang. Palingan eta budak kan mus-mus ngalungit jeung eta teh jeung anak maneh ya? Nya. Jeung si ngajat? Nya. Aduh henteu sangka. Nu matak Mas. Kapan ari jodoh mah nya. Cumuhun. Jodoh pati Rembang meureunnan Tegal Pekalongan eta ge geus sararea buku loba hayang kasih Jenang teh teh. Lain jodoh pati Tegal Pekalongan ieu mah jodoh pati bagja Cilaka mah pan urang teh sanu terangnya. Oh, cumuhun atuh iwati bapakna we nu nyaho kitu tah. Ayeuna ceuing jeung Mas rek bebesanan. Lain kira-kira iraha urang hajatnya Masnya. Kayak lana entok maka anu ngeunah-ngeunahna ieu mah ieu. Kira-kirana ieu si ngajat teh digawe atau henteu ieu? Geus hebat lah.
hebat kumaha isuk-isuk ngawak tolombong sih. Entong gitu ah. Nu bener ya. Iya, Mas, eta teh budak teh geus maju. Oh, janten geus majeng ayeuna mah. Iya. Ayeuna mah alhamdulillah. Tah, Kurang tinggal ngabing-bing we nu jadi kolot. cuma eta kumaha tah budak teh kelakuanana teh? Wah, geus lah bager. Wah, nu leres ya. Is, bager pisan. Anu basa ayeuna ge manehna nu nungtun anjing urang. Paing anu Nya ngasuh ari ka kumitoaeun. Oh, jantena teh kitu meureun umpami ngolok namanya meureunnya manehna teh. Terasna tak kumaha atuh? Lain tah urang teh teh rek aya hajat teh bebesanan, Mas. Cemohon. Ieu teh anu kuring nepi ka bingung teh urang persiapan teh kudu rea meureun. Ih, nya kitu atuh. Ari hayang eta lebe, Mas, pangneangankeun lebe lah. Engke ulah yo meuning jigna teh asa jauh yo, jo lebe wae. Ai urang mah. Lain euy mah lebe teh ieu rek minta bantuan ngebedahkeun balong. Nya henteu naon eta mah dari urang ge loba yang lebe mah. Loba di urang ge. Jadi kieu ieu teh bener namanya. Ai urang mah kitu sifatna teh. Da urang mah teh awewe itunya. Tak ai maneh mah meureun lalakina gitu. Kita tong munah maneh wae atuh. Cumohon ieu mah. Jadi nang atuh saking geus akrabnya jeung sia teh kieu ya urang mah euy lah. Jadi susah gitu tak ngomongna. Jadi upama teh mah maneh mawa duitna loba mah urang mah nya dulang tinandek gitu. Ai soal duit mah nuturkeun. Cumohon. Anu penting urang teh salamet lain. Ya cumohon salamet jeung ngeunah we di. Entok salamet tunggu ayo urang nak terus nak loba utang mah aduh urang nak entok ngeunah. Terasna kumaha? Tah lain ana urang teh ye ai tangga mah ku urang pan gampang nangtukeunana. Ieu kuring sok bingung teh neangan lebe. Lebena. Nya cing sugan Mas aya. Nah, aya rerencangan urang. Aya rerencangan urang. Saha? Si Tatang. Si Tatang eta mah udah we tanya, si Tatang mah ngalebean mah jeung budak mah cerdas, hebat. Waduh sagalana singket tapi tegas jeung ngarti urang srera. Tah, geus atuh eta lebena. Nya ngan hanjakan. Hanjakal kumaha? Geus pae. Ai geus maot mah keur naon atuh diobrolkeun. Cumohon ieu mah ngenangkeun kitu. Beda we eta nu eta nepi atuh aya saurang deui. Saha tah? Eta mah nya entuk loba carita tah. Upamina ieu urang teh manehna dionar we ku urang. Tak pangawinkeun anak urang. Ih, deredeg sakedeung eta mah geus. Ka urangna teh ngeunah. Murah deui. Murah hargana untuk make jung tinggi-tinggian. Eta atuh geus. Aduh, hanjaka di. Kunaon? Kamari muntaber. Aduh, iya. Hatur ieu aya lebe muntaber sagala. Ya atuh upami kitu mah kumaha eta kumaha ujang we atuh. Aya di kuring ge lebe mah aya. Dah, atuh upami aya mah tah saha tah kira-kirana? Lebe naming. Dah, yo si Naming. Nya. Anu kalotea. Ngan eta, aduh eta mah susah lebe teh. Kumaha tah? Gegeran. Wah, gegeran kumaha? Ih, ari emas. Lain gegeran ngungkul di gede amek. Jeung gede amek sih. Gede amek. Nah kumaha kungsi kumaha eta? Apan basakeun ngawinkeun anu ditongo kungsi. Kungsi nya da urang Ari pangantenna teh pan nya. si sah teuing podo si Oim sana teh. Si Oim jeung si Nenden meureun. Nya. Oh, budak jalan caringin. Nya. Waringin kitu da nya cangkring. Pan keur dikawinkeun. Nya. Si Ayi lalakina teh inget ayeuna mah. Anu kumisan gitu teh anu. Nya. Jermana teh jiga Ambon gitu nih. Nya. Heeh. Keur dikawinkeun tah ku lebe eta, ku lebe naming. Cuma Padah meureunna si Ayi meureun ting gede kumis ateu. Ateu. Runyah renyo pada ngabegeun pan dicabok panganten ku lebe. aduh, Ai panganten sarua gede ambek mah Gede. daro digabruk. digabrukan. Apa nu hajat riweuh da lebe papuket di panganten di dinya. Aduh, eta nepi ka kitu nya. Tah. Entong atuh ah kitu mah urang paun ge ayo gelut jeung urang tah si Aming teh tah. Anu untuna bunglak eta kan. Nya. Nya. Ulah Eta mah lebe eta mah riweuh. Sukan aya deui atuh pikiran ku Ujang. Neangan deui lebe teh. Saha tah kira-kirana? Kuring teh asa boga aya lebe. Saha tah? Paucup. Dah. Ieu jelemana halus henteu. Eta mah lebe geus alus we lah. Ngesip gitu. Eta mah alus pisan eta lebe. Halusna atuh urang ge kudu nyaho atuh. Ngan hanya ka jauh. Jauh. Di Irian. Weh, atuh kumaha urang ongkosanana, urang batan sakieu. Eta tuh ai mas kawin 5.000 ari ongkos lebe 2 juta. 2 juta pan Jadi bingung atuh. Jadi nanti kumaha atuh urang teh ieu teh tetulus wae. Nya eta sahanya atuh jadi bingung pisan atuh kuring teh. Nya saha tuh kira-kira mah kieu we. Ai Aya si Eman.
Aya, Ngan tukang elas. tukang elas. Eta. Dek kumaha ke pangantena teh dielasan kabeh. Jadi budakna teu bisa molor kena. Nyeta teh bingung kuring ieu neangan lebeg ge. Cung. Ieu di lemur urang sakilo bahana lebegkeun ka eueuh. Nah iya. Kaduhung teh lebih baheula nu pinah lain di fotokopi we nya. Nya padahal mah nya lamun kitu urang teh perlu fotokopina we wungkul. Jadi kumaha atuh? Nyeta teuing atuh Mas tak kumaha engke wae kitu lebeg mah. Gitu we atuh Ujang sambil urang teh kitu mikir-mikir ye pi tanggaleunnana Ujang bari ngapruk gitu. Nyata kuring ieu teh maksudna cicing di degek neangan lebeg sugan nepi ka sore mangubek di balong pira ku euy jiji acan. Ya gitu wae. Ya Ujang mah sok kadi wae sok jiga bodor Ujang mah. Entar ngabodor kieu mah. Pan urang teh serius ieu teh. Mangkina urang pan bade bebesana. Nuhun lah. Kejadina kumaha ye kira-kirana ye? Beunai lebeg mah gampang. Ya. Taina urang kawin teh Mas, urang ngawinkeun budak teh urang sederhana we nya urang mah lah. Ih, kedahna kitu atuh zaman kiwari teh pikiran. Nya. Urang mantong make jeung jiga batur lah. Nya. Layu eta Nangap bangsa Rolling Stone tong lah. Entong Rolling Stone. Jeung ieu mah hajat ke di imah Mas we geus. Ya. Nya mending di imah Mas we mah hajat mending di imah. Ulang hajat paman urang cenah urang di Jerman entong lah. Entong. Jauh. Entong lah. Wa mau make jeung hayang kadinya maka Nederland entong pisan eta Oh. mah. Entong lah. Kira-kirana kumaha nya upami di aya memang aya entuk jauh lah entong di imah urang atuh. Aya nu gede. Di mana? Ya. Aya nu gede di Tegalega. Kumaha diupae dinya? Kedak Tegalega di Tegalan we urang Bisa mah. ngan anak kuring kulantarannya tukang main bal. Bisa jadi aya didinya mah ripuh, Mas. Aduh nya teh nya keur kawin meureun keur ngona-ngona dor jog nyokot bola, dor de main balnya, saya mah diajak main bal. Nya memang tong. Ah, kumangke Mas geus barang manten lah. Nya ieu kek lanan ieu henteu ngeunah ya urang ieu. Henteu ngeunah ieu. Jadi teh kumaha kira-kirana ieu? Teuing atuh da kuring mah seukeun ningali bunget Mas teh. Aing keukul entong gitu ieu. Kira-kirana ieu anu rek diondang kira-kirana supaya Ulah loba teuing Mas ngonang mah lah. ya kira-kira seberada sederhana urang. 2 jelema ge cukup ngonang mah. Dua jelema. Nya asal buta we wungkul. Nya jemputak itu mendingan 10.000 cek urang mah. Mas, 10.000 tepek wada Mas nu hajat. Nya kitu Urang urang kuring teh mah teu pihak lalaki. nya tapi urang teh kudu pada mikiran we da urang mah keadaan lagi yuk atuh saling ngarti we. Da Mas, ayeuna sanajan Mas asal Jawa ge geus aya di urang Sunda lain. Cuma Kuring urang Sunda, upacara teh urang teh upacara Sunda we, Mas. oh nganggo upacara ngadat gitu. Upacara adat lain Oh ngadat. cuma anu make jeung diiring-iringan gitu. Nya. Jika festival. Paling-paling ayeuna teh meureunan upacara adat mah aya nincak nog. Wah, entong sieun we ndog malah. Di urang we teh mah siap. Deuk sabaraha puluh ndog asin. Nah, make jeung nog asin. Coba eta apaan bisa teh ngalayakan ndog gitu mah. Atur ngalayakeun nog asin mah ripuh meureun kacugak panganten. Janten teh di kumaha tak urang mah can ngarti eta teh. Ditincak we engke. Naonna? Nog Nog ayam. Aduh, ndog ayam gitu. Nya. Tincakan. Eta teh geus digoreng can eta. Atahna. Oh, atahna Tincak. Tincak. Terus nyawer. Nah, eta nyawer kunaon eta? Ish, ai nyawer mah ku bangsa beas. Waduh, atuh karunya pengantin beas diawur-awur. Meureunna engke katenggelan ku beas sakarung gitu kumaha? Saeutik. Oh, saeutik. Sakobokan ku beas. Gitu. Terus duit receh. Receh, entong ngahina kitu nya ge urang sederhana. Entong ku receh, ku lembaran we. Anu 10.000-an gitu atuh urang kudu nempokkeun gitu. Tah, terus upacara teh aya huap lingkung. Oh, eta kudu ngahuap salingkungan gitu. Antong kira-kira siang mah teu entong gitu, ongko sederhana. Lain huap lingkung teh upacara nu ngahuapna mah duaan. Doan sugan teh sa RW gitu atuh urang mah. Teu. Terus engke buka pintu. Nah, tadi ge geus melongo malah pantong geus melongo make kudu dibuka segala lah. Tah, terus geus kitu mah beres, urang teh tinggal we hiburan. Tah, hiburan anak ieu nya. Wah, Entong hiburan mah gampang naon we, engke saya aya. Entong Dan gitu. penting mah ieu mah hajatna. Nya Salametna. Nah, salametna tinggal salametan, tapi kalau urang make karyaan make jeung aya hiburan gitu mah rada rieur lah. Nya gampang kumangke. Nya. Ayo Mas ah. Nya atuh, Ya kuring di bisirek neangan anjing sok we kubek tah. nya atuh. Kieu we atunya atuh jalan-jalan sekali-sekali ka urangnya. Di mana? Apa deh tadi karapitan ieu mah urang. Oh. Hayu atuh lah. Nya jung we Mas jung. Eta bebasan Mas, eta sarung tong dikaluhurkeun. Aduh nya ieu pokok wae ieu sieun bogo we nu kaluar deui.
geus sibuk ya entek pogo ya kira-kira nek teh kumaha ya coba eta pengaturan eta naton di panggung ya teh panggung di kamarin jan anggus kene bae coba eta kumaha upami ya sekedap berita pengantin geus datang waduh ya celaka ya jeng ya dhewe ngaceting wae ya protokolna ya kumaha ya jam seberapa kira-kira anak neng gitu ya Atos siap Mas Atos aduh jam geus 11 kan eta korsinan kan bab balatakene kitu kumaha sedap deh ke diberesan lain yang surikeun lain tenang maneh aya tenang bari ka urang yang surikeun panceur hansip tuh Mas dikerahkeun hansip tinggal hansip itu nepi ka mobil-mobil geus para antri kitu tuh gereng Mas tuh mana pengantin lain gimana masuk ngareluas gitu itu manu mawa pasaran memang disebut para antri aduh kira-kira atuh yeuh dontok sok ngareluas gitu ya coba eta jalan-jalan tadinya ta bangetakeun kursina atuh ieu ulah cicing bae. Tos beres Mas, tos beres. Tenang eta geuning sopnya juga belum masak apa-apa. Aduh, ampun. Sok coba. Aduh, nah itu tuh datang tuh, lihat tuh. Nah, bener coba. Para wargi pi panganteneun pameget sareng kula wargi kalawan diiringkeun ku para mojang parantos sumping. Wilujeng sumping karombongan kula wargi ti panganten pameget sumangga calik di tempat anu parantos disayogikeun. Nah, itu coba minggir kaninya saeutik minggir atuh. Nah, pasian jalan. Eta Pak Hansipna ulah cicing wae didinya atuh. Karunya eta panganten andung pika jadi kitu. Para wargi sadaya tangtos pada aruninga yen anu sarumping teh nyaeta bi pangantenen pameget. Ari maksudna nyaeta panantos kahartos ku sadayana. Kukituna sumangga gera daradad nya sasauran ka sesepuh ti panganten pameget ulah asa-asa mangga. Para mitra anu sami-sami kusim kuing dihormat. Nampi urangna. Atuh Mas Sastro sakula wargi di dieu. Anu keduna budakna urang itu. Langkung ti payun. Sim kuring ngaraos bingah anu teu papadana. Cek babasanana dibandingkeun jeung Gunung Tangkuban Parahu oge kabinga sim kuring masih kena gede Gunung Tangkuban Parahu. Sim kuring Mas kowe kagok bade campur ku bahasa Indonesia wae. Kumaha sia wae eta? Para hadirin, Bapak sebagainya, kokolot dari panganten pamegat sanes. Di dalamnya perkawinan ini adalah merasa gembira karena hari ini harinya yang ditunggu-tunggu oleh Bapak atau Mas Sastro pun di dalam mengawinkan Bapak punya anak yang lelaki. Di dalamnya kegembiraan ini bisa dibayangkan bahwa anak Bapak yang diperjuangkan 24 nyawa sekaranglah tiba ada waktunya kawin atau pengantenan sesuai dengan jodohnya begitu. Bapak mengharapkan khusus kepada anaknya Bapak Ajat semoga menjadi apa gitu? Menjadi seorangnya pemuda yang menjunjungnya kemajuan baiknya di dalamnya kampung atau KRT RK kita. Bapak dengan hati yang gembira, yang mengusahakan anak dari kecilnya sampai gedenya tidak terganggu begitu, sampaikan ke Ciling Cingcat dengan akan adanya anak kakawinannya.
Bapak adalah sebagai kokolot dari selain daripada bapaknya budak, Bapak juga sebagai kokolot kampung Bojong Cicir ini mendorong kepadanya pun anak, semogalah anak Bapak menjadinya kemajuan pecontohan baik pemudanya maupun pemudinya, terutama di bidang olahraga atau keseniannya, sehingga Jucung mencukup membawa nama Bapak sampaikan nelanjang begitu. Para hadirin utamanya Mas Sastro, izinkanlah Bapak dalam kesempatan ini memberikan pituah-pituah atau nasihat-nasihat kepada Ajat yang Bapak cintai dan diharapkan semogalah kekuatannya, ketabahannya ada di dalam apa gitu, di dalam tawakalnya ada kesehatannya. Bapak di dalam hal ini, maaf ini kalau ngomongnya rada paciwa begitu, karena saking gumira terharu sampai pika gumira nyelak di Cikoro, sehingga Bapak sudah melihatnya Ajat ini ada dalam kabagjaannya yang dipusti-pusti ditiupan sama Bapak Tiletik, sekarang ada dalam kemuliaan kejenengannya, sehingga semogalah baik di dalam kehidupannya maupun dalam main balnya ada majunya, sehinggalah semoga terutamanya kagok ya Bapak ngomongnya ya gumira teuing, semoga apa itu, aduh sampai disaling-salingkan Bapak ini sama hadirin, tapi tidak ada apa-apa karena kagumiran ini kawunya hitung-hitung apa itu, jadi Bapak maklum sudah tua, sehingganya semoganya kepada Bapak itu dalam omongan itu meskipun budak tapi kokoloten, tapi tidak apalah, ini adalah gumiranya. Oke, nanti sebentar mau minum dulu sebentar, Bapak tidak kuat ini sebentar, mau muh dulu, mau aduh. Para wargi tah nusumping parantos cumarios kalayan pamaksadanana ku urang tantos kahartos. Salajengna sesepuh atanapi sepuhna pi pangantenen istri oge tangtos bade cumarios. Tah manganyanggakeun ka Mas Sastro. Jadi nak urang ngomong gitu. Jadi kiyo itu para ngibu rejeng bapaknya, para sederek sakabehnya. Dina pamukaning papan catur ieu sing ngabdi teh badhe ngaturaken sewu nuhun ka maraneh kabeh. Ngahiji ka saderek juru sabda saur urang dieu mah ngemsek gitu. Geus mere waktu kanggo sing ngabdi. Kanggo sasanggem dina corong ieu. Jadi kieu mimitina. Menggah dina ngate urang gitu, monyet-monyet ting sereset. Lebatan teh bingah teh bet kapencet isina mah ngerakeun pisan gitu. Ngerana teh sanesna ngahli bicara, bahasana henteu puguh, tagokna apuan, tingkah lakuna henteu resep lah gitu. Mung ngukuran taneuh kana ngadararangu atawa teuas gitu. Muga-muga ngipu-ngipu bapak-bapak rejeng barudak sakabeh, muga agung cukup lemburna, jemar salakina gitu. Raos pisan guntur madu teh, karagakan monyet putih, bingah amarwasana suta dimaja gitu ya. Apunten gitu, bingahnya iya abdi ya, keun teu kapalang tandinganana, ya si jenang atau si ponirate pun nganak gitu. Nah maneh apa henteu nginget-nginget karena janji rek mayar utang. Tos masinis kapungkur rek tuang anak kurang. Nya eta si jenang ngapunten ulah gantung rayeun sareng eta para sasapu sedayana urang ngeunah jadi bersih. Upami masrakeun naon kitu pun anak mugi-mugi diitekan ulah ngaya ngalengan kurungan anak urang. Cumuun sanes bade agulku
payung buntut gitu. Margina si jenang teh gaduhna garihal, lontongna untuk parok bobokok gitu. Sak panon carang-carang gitu. Kapakan gitu mugi kersa merokna bae ieu mah. Jantena teh kieu ieu teh. Ya anakna urang upamina geus ngahijina tuang baik putrana. Abdi ya kumbira. Urang ku kokolotnanya jadi putrana teh dituang ku kokolotna. Sakan tenan gitu. Urang tiga pingpong. Ya muun badhe sakalian ditundukan. Sakitu bae heula ya ngomong dina ya carios. Carios pondok gitu. Pamina urang kapayuna gitu. Pilih manehna untuk ngunah gitu nya di daharna. Eta mampu ra we. Duh urang teh ieu teh sedih anakan hiji-hijina. Di ngaranan si jenang teh dak lengket pisan atuh. Dak kungsi abdi ge ngarasaan. Duh pun anaknya sing bagja maneh engke lamun geus jeung si ieu nya jeung si ngajat maneh teh kudu daek we dahar lontong. Da eta mah ngayahna maneh teh atuh da ieu si ajat teh di katelahna teh si lontong atuh maneh si jenang jadi lamun dihijikeun teh sia teh lengket we tong pisah-pisah gitu. Ngan bapak meureun olok. Jadi sakitu we ieu teh abdi teh cumarios aya suri aya sedihnya. Ari sedihna mah dalina naon mesti panteskeun geus diwawaas gitu ku abdina teh kumaha upami ieu bubar gosan gitu naon karyaan hutang teh. Dadina teh sedih. Mangkinang ieu kira aduh anu dahar anu nyumbang ku abdi teh geus disebutan titatike anu 500 mah beulah katuhu gitu. Anu nyumbang 2000 mah maneh endogna sabeula gitu. Da dikieu-kieu ge maneh teh karunya ka urang. Coba urang ngamodal hanas kieu imah geus digadekeun. Duit mah teu meunang. Nak urang teh titah ngalelang ieu barang-barang gitu. Da teu butuh barang urang mah makeceung aya cocokan. Segitu. Maneh cicing wae tu protokol teh. Urang geus teu ngeunah kieu teh. Oh, atos Mas teh. Engko cai maneh mah colok urang teh jigana teh atoh. Mun urang kieu teh sangsara gitu. Mangga atuh ari atos mah salik deui nya. Duh, berorah bisa dieu. Parsina ge eueuh. Para wargi, rengse urang nyaksian akad nikah, sawer, buka pintu sareng huap lingkung, salajengna urang sami-sami bandungan, nasihat. Nasihat bade disanggakeun ka sepuh panganten pameget nyaeta Bapak Ibing. Margi naibna teh kapaehan.